semuanya. Langsung we nya ayeuna urang ngobrolkeun tentang aplikasi hiburan nu rame pisan nyaeta TikTok. Baheula aya nya keur zaman si Bowo TikTok teh dibully bebelakan, tapi ayeuna mah dipikaresep. Konten di TikTok hampir 80% gaje urang paling kegel karena video close up banget, cengar-cengir, hulu dikejetkeun terus slow mo eta naeun. Pamer banget atau naeun? Jika nu karek baroga banget anjir. Emang naon tadinya tameng brimob. Terus na TikTok ge urang sok nempoan video vulgar tapi sok langsung tobat karena mun di scroll deui teh aya video ceramah. Pas nempo ceramah ya di scroll deui teh aya deui nu vulgar kitu we terus jadi ngadengikeun ceramah dina TikTok mah asup ti ceulik atuh kaluar tina liang irung. Terus biasana nu gampang jadi seleb TikTok teh nyata nu good looking, nu geulis, nu kasep atau nu teu geulis jeung teu kasep tapi make masker. Nu teu good looking juga urang mah hese yang jadi seleb teh ulah tinggal lawa. Urang pernah ya nyian video serius dina TikTok aya nu komen videonya bagus bang cenah. Tapi dalam kurung maaf mukanya gak enak dilihat. Wah videonya bagus bang tapi dalam kurung maaf mukanya gak enak dilihat. Dalam kurung maaf jeung naon anjing ngahina we. Jeung bagi nu good looking mah sagala kajijian nu aya dina dirina teh keur batur mah teu jiji asli. Mun kesangan pengen dong ngusapin kesangnya. Tapi ka aya nu good looking keur modal ya terus aya nu ngomen pengen dong ngombehin tainya cenah. Ombehan abis liat nu bisiata. Terus aya nu kasep dagang martabak cenah. Masya Allah kasep dagang martabak. Urang baheula dagang pais berenyit door to door eueuh menyebut masya Allah. Mun lanjut loba teh. Dan ketika nu good looking ngalakukeun hal leutik ge pujiana eta nyata sih ya. Contohna Chico Jericho dahar di warteg dipuji. Terus deui Raffi Ahmad nyalah Suprapit dipuji. Nepi ka Jepri Nicole donang narkoba masih kene aya nu respect sabar ya ganteng cenah. Coba mun urang katewak pas keur ngelem ya kabayang teh. Waaskeun ngomong cenah tah matakna tong sok loba gaya sia dian bangsat. Terus Dani Pedrosa we nya ngalewat ka lembur maneh nyeak make motor gipi. Pasti di alam. Coba lamun urang pasti diomongan motasan sia mau motor sinci lakas ya anjing. Tapi kenaelah kena naon. Mungkin we kelebihan urang mah lain tina rupanya. Aya peribahasa ya. Ketika seseorang ditembak dina huluna, maut. Maut emang naon deui. Halo guys, perkenalkan ngaran urang Nabil Nabilius, biasa dipanggil Nabil kompresornya. Aneh sih nya. Nahanya nu gendut sok dipanggil nate kompresor, orang gitu. Guys ya urang kan boga babaturannya, awakna gede sarua tapi ngaranna teh Alit Sulaiman. Urang suka yang seri nama pas baheula di sekolah kan di absennya Alit mana Alit pas cengkatina kursi badag. Terus ya teuing kunaonnya jelema nu rupana jiga urang kieu sok dianggap gede kawani. Matakna nu model jiga urang kieu mah sok loba nu jadi debt collector. Kebetulan baheula urang pernah jadi DP. Terus aya hiji kejadian di mana urang ada tangan hiji imah anu teuing imah saha pokona padu ngetok panto we. Tok pas keluar preman aja serem urang ge ya. Nu tadina wani jadi maaf cing. Hampura. Eka kirain temen Eka, maaf ya maafin aja. Nya maksudnya nya jelema nu model jiga urang kieu teu kabeh kawanina gede euy. Terus da pas urang keur leutik hirup teu liar-liar teuing sugan sok ngalah orang ngodok liang langgir tara. Urang biasa we di imah main PS walaupun stick na hungkul. Tuh ketang boboro aya PS di Afrika, jangankan PS ya hakaneun barudak wae contohna Kinder Joy hayu we katahan di bea cukai pas ngimpor. Dahar ge kadang dina turub keler gini. Tapi alhamdulillah ya nama negara urang rada berkembang soalnya bekerja sama jeung UNICEF pundi amal Indosiar. Mata kurang sok aneh ka orang Indo kunaon teu kop dahar jeung mie unggah poe sok ngeluh tanggal tua tingali di abi. Di urang mah dahar mie sabaskom ku genepan ge gantian eta teh kabehna aya 15 nya. Tapi urang salut sih ka orang Indo mah karena meskipun mengeluh tapi seuri mah masih bisa bahkan jalma nu geus nganggur satahun wae pas nongkrong mun seuri teh pangtarikna si anjing. Terus deui meskipun mengeluh tapi tetap dijalani gini. Contohna bobogohan nyeri wae tapi awet we si bangsat gini. Terus deui dina masalah pagawean ya. Orang Indo mah mun digawe terus ditindas ku bos tara ngalawan.
Paling pas balik ke imah muka HP terus nyieun SW. Bos anjing. Oh, bener kan walaupun TKB-nya. Teruslah mengeluh. Nah, ayeuna orang cuma ngobrolkan masalah rasisme lah nya, terutama rasisme warna kulit. Jeung orang sebagai orang kulit hitam sering pisan narima rasisme seperti ajig awas saya bujur katel, ajig mendung, ajig baju hibar pokokna mah. Atawa sok dituduh tara mandi padahal orang mandi 3 kali sapoe Ya nya kalian perlu tahu bahwa sebenarnya biang rasisme teh lain tina permasalahan gelap atau terang na warna kulit. Tapi tina permasalahan mayoritas jeung minoritas. Nu loba ngaraja nu saeutik sangsara anjay. Contohna ya orang kulit putih di Afrika mah minoritas, mata kadang sok dibully oge sarua. Jungkok ge di ditu mah beak. Terus cara ngabulina teh nya kitu jadi sarua we jeung di dieu mun di dieu mah nya kanu hideung we eta beungeut apa polybag cenah. Nah mun di ditu mah we eta beungeut apa kertas sapi es. Eta teh nya dieu. Aya oge bulian expertna we, aya mayit hirup tah. Halo guys, perkenalkan ngaran orang Asep Rempat, biasa dipanggil Asremnya. Alhamdulillahnya orang kapilih jadi personel di tour stand up komedi yang bertajuk Morise Motong Rasis orang jenen owner di BTS nya atau bengkel Tarasare nya, itu salah satu bengkel anu buka 24 jam. Nah mungkin aya nu penasaran kunaon sih ngaran bengkel orang BTS nya, karena orang resep kena grup musik Metallica nya. BTW di dia aya nu resep K-pop teh atau Korean pop nu ciri khasna teh memadukan antara musik, dance, ngadu bandrang, ucing udag, gubiagnya anu menghasilkan sebuah karya yang bener Jungkook eta ti BTS nya. Anu laguna Kim Jong Un ti Korea ayo perang. Tapi penyanyi K-pop ngeunah di dalam karena didukung ku faktor fisik anu alusnya. Mun nyanyina model si Dian Maghrib mah teuing teh. Eta mah K-pop goblok lain K-pop. Tapi iya ya K-pop nya eta ciri khas Korea. Mereka pede dengan ciri khasnya, kuduna urang ge pede dengan ciri khas negara urang nya eta naon dangdut. Tegas kabutuhan teh. Jeung nya mun maneh resep budaya luar tong dicokot gayana tapi cokot elmuna. Terutama ilmu nu ngajarkeun kumaha carana ngenalkeun jeung masarkeun budaya negara urang ke seantero dunia. Mun cek kasarna negara urang kudu bisa ngajajah dunia luar. Ulah aya we negara urang nu dijajah matakna ye nya. Urang mah leuwih respect ka jelema nu dahar Indomie 3 kali sapoe daripada jelema nu dahar setik unggal poe. Meskipun loba dahar mie nyieun beuteung murili tapi sahantena jiwa nasionalisme na tinggi di dia anu sok tiktokan teh nah sih ayeuna na tiktoknya hampir semua kalangan ti budak nepi ka kolot nu geus bautan ge nyieun video joget bari jeung teu puguh ila dunina jogetna teh PC teh anjing. Tapi nya emang resep si joget teh urang teu munafik nya. Urang ge osok di imah joget tapi tara kana tiktokeun. Terutama malam Jumat urang sok joget kieu. Terus ya pamajikan urang keluar di WC ngambay gini nya. Tamun joget dia karena tiktokernya pasti aya nu ngomen apa cuma gue yang otaknya traveling lain si hungkulnya batur ge James Bond Punario Astaman traveling ngaleun kitu mah geuleuh ari geus aya nu ngomen coba gue tah sia maneh ngahulang jika nu kasambet seuri-seuri atuh tong loba ngahulang geus lah sakieu wae nya nama urang Asep Rempat Juragan PL hidup ngomong.